Gimana? Di warung, tasnya rekang tukang warung. Tukang warung apa bodoh budak gerak. Bodoh budak. Keapaleun meureun saya eta budak teh bejakeun bapakna si Asep tato gitu. Bah namanya keren. Di bekas preman ya. Bekas preman tong, dulu babah punya panu di leher, gambar buaya kayak tato, jadi orang bilang itu Asep tato gara-gara panu itu. Oh kirain bekas preman. Namanya serem. Tukang warungna ngabobodo kumaha? Kapan ye budak teh ieu teh jajan ka warung meser dahareun. Cenah di dirieuna teh 2024 beakna teh. Teh nebe di dahar ayeuna nya geus seet atuh, berarti ngabobodo eta tukang warung teh bener teu? Ari sakuduna kumaha kitu. Kapan di dieuna teh kuduna teh beakna teh 2024, tapi nah di dahar sakali geus beak. Asal lieur maksudna kumaha cing. Heueuh atuh mala 2024 teh eta teh kadaluarsana. Lain beak dahareunana. Maneh atuh salah minta hampura jung ka tukang warungna. Lu makanya tadi teh nepi ka ceurik tukang warung teh dicarekan ku orang teh. Aduh.